Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, para jenengan kaum muslimin sadayana, rekan-rekan simkuring, kaum santri, mudah-mudahan ieu tarjamah ngalogat kitab takrib sing janten manfaat utamina ka diri pribadi. Simkuring ngadapi doana ngahadiahan kapun bapak, kapun biang, ka guru-guru simkuring, ka wargi-wargi simkuring sadayana, mudah-mudahan aranjeuna sadayana ayatina magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal menterakan syiddatul khauf, salat syiddatul khauf. Paslon hari eta sahiji pasal. Fi kaifiyati salatil khaufi dina martelakeun kaifiyah tata cara salat khauf. Wa inama sareng sanyana afrodaha mencilkeun kana ieu kaifiyah salat dipisahkeun, dibedakeun saha al-musannif ki musannif an ghairiha tina saliyana salat khauf mina shalawati tina pirang-pirang salat bitarjamatin kalawan hiji tarjamah, hiji penjelasan. Dianahu karena sanyana kalakuan eta yuhtamalu dihampura, ditolerir fi qamatil fardi dina ngadegeun salat fardu, fil khaufi dina nalika sieun. Ima salat fardu dina nalika sieun tina peperangan. Naon ma perkara la yuhtamalu nu teu dihampura ieu perkara bi ghairi dina salian salat khauf, salat fardu tina khauf. Dina banget nah sieun teu bisa engkur nalika sieun banget ya. Salat kieu teh salat khauf. Wa salatul khaufi sareng ari salat khauf eta anwa'u kasiratun, pirang-pirang bagian seueur. Jenisna salat khauf teh seueur, bentuk-bentukna teh tablughu sita ta'adrubin dugi ka genep jenis, genep bagian salat khauf teh. Kama sakumatos diterangkeun fi sahih Muslim dina kitab sahih Muslim. Imam Muslim nerangkeunna jenis salat khauf teh aya genep. Hikta sora maka ngaringkes al musannifu ki musannif ajengan musannif min hatina eta sita ta'adrub ala salah sati adrubin karena tilu pirang-pirang bagian. Bade dicaroskeun mah mung tilu. Salat zatir riqa isfan sareng syiddatul khauf. Ahaduha salah saiji tina salah sati adrubin teh ta ayakuna kedah aya saha al adu musuhna fi ghairi jihatil kiblati dina lian arah kiblat. Jadi musuhna teh sanes di arah kiblat, saliyana kiblat pokona arah musuhna. Wa huwa bari ari musuh teh eta qalilun saeutik. Wa fil muslimina sareng eta tetep di golongan kaum muslimin kasratun seueur, hari seueur. Jadi musuhna sakedik salian di arah kiblat, kaum muslimina seueur, ta ieu salatna sapertos kieu. Bihaisu tu qawimu kalawan sakira-kira ngabandingan naon kulu firqatin saban-saban golongan minhum di kaum muslimin al adwa kana musuhna. Lamun dibagi kaum muslimin bagian anu eta teh muka hiji teh ngabandingan kana jumlah musuhna. Fayufarriquhum maka misahkeun ka eta muslimin sa imam-imam komandanna lah misahkeun.
firqata ini karena dua golongan, tapi badai tilu golongan ay jumlahna seueur. Firqatan sabagian tukifu ngadegen ieu firqah pi wajhil adwi, ngadeg ieu firqah pi wajhil adwi di arah hareupeun musuh. Tahrisuhu tingkahna ngajaga, sagolongan ngajaga musuh, ngawasi musuh. Wa firqatan sareng sabagian deui takifu ngadeg ieu firqah khalfahu pangkeureun imam. Al imamu tegas nama pangkeureun imam. Fayusoli maka salat ieu imam bil firqati kalawan golongan allati khalfahu nu aya di pangkeureun imam rakaatan kana sarakaat. Suma ba'da qiyamihi saterusna saparantos ngadegeun imam li rakaat saniyah kana rakaat kadua tutimu maka nyampurnakeun ieu firqah linafsihi pikeun salat dirina ieu firqah baqiyata salatihi kana sasesana salat. Watamdi sareng ngaliwatkeun atau langsung angkat ieu firqah lamtos ba'da faraghi salatiha saparantos beres salatna ila wajhil adwi kana arah musuh. Tahrisuhu tegas nama ngajaga mantau ieu firqah. Jadi tadi firqah nu teu salat nungguan ngajaga firqah nu keur salat, lamun beres salatna langsung ngagentikeun ngajagana. Watati sareng datang saat ta'ifatul ukhra golongan nu sajen allati kanat anu aya ieu ta'ifah taharisahu nu ngajaga fi raqatil ula tina rakaat kahiji. Fayusalli maka salat salimamu imam biha kana eta ta'ifah tina firqah nu kadua rakaatan kana sorakaat. Faida jalasa maka di mana calik salimamu imam tasyahudi pikeun tasyahud tufarriquhu maka misahkeun ya taifah ka imamna wa tutimmu sareng nyampurnakeun linafsihi kana salatna ieu taifah golongan. Sumayan tadiruha teras ngantosan ka eta taifah salimamu imam yusallimu sareng ngucapkeun salam ya imam bihaka bihasarta eta taifah. Wa hadhihi sareng aya salat teh salatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa'i di daerah datir riqa sumiyat dinamian we ieu salat teh bidzalika kudatir riqa li annahum karna sanyana ari sahabat eta raqa'u nambal ieu sahabat fiha di itu datir riqa wayatihim kana bendera-bendera sahabat waqila sareng dicarikeun beridzalika salian eta ditutur. Jenis salat nu kadua nyaeta salat al-asfan. Basane sareng ngalika duana ayyakuna ayata musuh di kaum musuh na kaum muslimin teh fi jihatil kiblat aya di arah kiblat fi makanin dina tempat layas turuhum anu teu nutupan ka eta musuh an ayunil muslimina tina pandangan atau paningalina kaum muslimin walatra jelas ketinggal musuhna sayun hiji perkara teu aya halang. Wafil muslimina sareng eta tetep di tentarana kaum muslimin kasratun anu seueur tahtamilu anu gampang pantes tafarruquhum narima pisahna ieu muslimin ayasifuhum maka ngajajarkeun kaum muslimin salimamu imam sofa ini kana dua sop masalan umpamana wayuhrimu terus takbiratul ihram ya imam bihim sarta kaum muslimin jami'an tingkahna bari sadayana faida sajada maka nalika sujud saha alimamu imam fi raqatil ula dina rakaat kahiji sajada maka sujud maho sarta naya imam sa ahadus sofa ini salah saji dina dua sop sekali ewang sajadata ini karena dua sujudan waqafa sareng cicing ngadeg sa as-sofu sop al-akharun sajen ya risuhu manu ngajaga akhir kaum muslimin faidza ropa maka di mana-mana cengkat salimamu imam rasahu kana mastakana imam
sajadu maka sujud ieu saful akhir walahiquhu sareng nusul gerakan sahiful akhir ka imam wa yatasyahadu sareng tasyahud imam bi safaini kalawan dua jajar sofna wa yusallimu sareng ngucapkeun salam ya imam bihim sarta eta sofain wa hadhihi sareng ari ieu salat teh nyata salatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatna Kangjeng Nabi Muhammad bi Aspani di tanah Aspan wahia sareng di Aspan eta qaryatun hiji kampung fi tariqil haji anu aya di jalan-jalanan jalmi nu munggah haji al Misri anu jalmi munggah haji teh orang Mesir bainaha anu tetap antarana ieu qaryah wa bainama antara sareng antarana Makkah marhalatani ada dua marhalah dua pamondokan suamiat dinamian ieu qaryah teh bidzalika ku Aspan ya Aspis Suyuli karena sering kejadian banjir darah perang piha di neta qaryah bagian ketilu disebutna salat khauf jenis salat tusidatul khauf salat wasalisu sareng aya ketiluna ayakuna aya ieu dambal salat teh isidatul khaufi dina nalika banget sieun wal tihamil harbi sareng rupekna perang nalika berkecamukna perang wa ari iltimul harbi eta kinayatun hiji kinayah hiji perumpamaan insyiddatil ikhtilati an syiddatil ikhtilati tina banget narima campur saling berhadapan musuhna antara kaum muslimin sareng musuhna bainal qaumi antara kaum bihaisu yaltasiku kalawan sakira-kirana patemu atau bertemu adu fisik lah mubadihim daging atau badan salah saiji kaum bibadin sareng sajana wala yatamakkanuna maka teu narima kongang teu bisa ngahindar ieu kaum mintar kil kitali tina ninggalkeun perang wala yaktiruna sareng teu kawasa ieu kaum alat nuzuli karena turun tina kendaraan misalkan si tentara teh naik kuda naik onta biasa turun inkanu lamun ieu kaum teh eta rukbanan tataikan tutumpakan wala al inkhirafi sareng takawasa kana malengos atau berparing inkanu lamun aya ieu kaum ieu tentara musyatan pirang-pirang jalmi anu lempang atau jalan kaki teu nganggo kendaraan payusoli maka sholat sakulun saban-saban sahibinal kaum tina kaum kaifan amkanahu rek kumaha wae kongang na ieu sholat teh rojilan rek bari sholat nalumpang kai masyian teges nama jalma anu lempang araqiban atanapi sholatna bari tutumpakan mustaqbilal kiblati karena mayun ka kiblat wa ghairu mustaqbilin atanapi henteu mayun laha ka kiblat wayuk zaruna sareng dihampura ieu kaum anu salat teh fil amalil kasirati kumargi seueurna amalan seueurna gerakan langkung ditilu kali bisolati dina nalika salat sadorbatin mutawaliyatin saperti pirang-pirang tenggelan anu tuluy-tuluy jadi sanang seueur gerakan oge teu ngabatalkeun salat margi ieu salat teh salat syiddatul khauf. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih aya kakirangan utamina matina awasan atau terjemahan. Tur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.